Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ngawitan ngucap bismillah, barengan hate nu pasrah, rek ngudalkeun isi manah, kuniat sejabil barkah. Ngawitan ngucap bismillah, barengan hate nu pasrah, rek ngudalkeun isi manah, kuniat sejabil barkah. Ya sairan dituju, pikeun ka anu digugu, nyaeta ka Maha Guru, nu moal asna qalbu. Teu aya daya upaya, mun henteu aya mantena, bakal poek alam dunya, jauh dina enda cahya. Kusabab ilmu ti guru, urang hirup rada nangtu, boga pangarti panimu, jeung puguh anu dituju. Muntaya guru tercinta, hirup urang sia-sia, da ibadah ge percuma, teu ngarti ilmu agama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Guru tega ganti nabi, pikeun
di zaman kiwari, khususna guru agami anu diturut dibakti, sabab ari guru ngaji eta bapa nu kahiji, guru nu paling utami nu ngadidik tur nyakseni, guru anu tarahewa kana sadaya muridna, sanaosok dubadega oge dijieun kacewa, guru anu tarahewa kana sadaya muridna, sanaosok dubadega oge dijieun kacewa, ka guru abdi sadaya abdi neda pangapura, teker samalikeun jasa iwal ngajunjung ku doa, ka guru abdi sadaya abdi neda pangapura, teker samalikeun jasa iwal ngajunjung ku doa, rumasa abdi rumasa kenging ilmu ti mantena, bisa nyoret bisa maca, mugi Gusti ngahampura, abdi butuh kadoana ditambah sareng ridona, sangkan hasil tujuana dunia sareng akhiratna, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
Mugi ridona pun guru kersa marengan kadagu pamugi ridona guru marengan manfaat ilmu najan ngaji saliwat dikobongkur ngadon liwat ngan abdi moal hianat ka guru anu dihormat najan ngaji saliwat dikobongkur ngadon liwat ngan abdi moal hianat ka guru anu dihormat. Guru ibarat suriat ti murid nu moal pegat najan reka mana lumpat berkah guru mah tepegat. Guru ngubaran panyawat dina kabodoh nu nyayat guru nu luhur darajat lamun tang dunya akhirat. Mugi pun guru sadaya anu banget dicintana sejaba janten mulyana bagja dunya akhiratna. Pamugi deui pamugi guru kersa ngaridoi kasadaya santri-santri khususna pikeun sim abdi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ngawitan ngucap bismillah barengan hate nu pasrah rek ngudalkeun isi manah kuniat sejabil barkah. Ieu sairan dituju pikeun ka anu diguguh nyaeta ka Maha Guru nu moal
asna qalbu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.